Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa tusannu sareng disunatkeun itu ayat. Wa tusannu sareng disunatkeun itu ayat fi rakaataini dina 2 rakaat. Awwaliyaini anu awal duanana. Min rubaiyatin tina salat bangsa 4 rakaat aw sulasiyatin atanapi salat bangsa 3 rakaat. Wala tusanu sareng teu disunatkeun itu ayat fil akhirataini dina 2 rakaat akhir. Illa limasbukin angin pikeun masbuk di alam yudrik surahna ente nemu itu masbuk al ulayaini kana rakaat awal duanana kana rakaat awal duanana ma imami sarta imamna itu masbuk payakroha maka maca masbuk kana itu ayat pibaki sholati dina sakakarina atanapi sasesana sholatna itu masbuk. Ida tadarokahu di mana-mana nyusulan itu salat ka itu masbuk. Walam yakun sareng taya itu masbuk teh eta qira'ah maca masbuk kana itu ayat. Bima dina perkara atanapi rakaat. Bima dina rakaat adrokahu anu nemu masbuk kana malam taskut dina salagina tegugur itu ayat anhu ti itu masbuk. Dikaunihi kulantaran ayana masbuk teh eta masbukon masbuk. Bima dina perkara adrokahu anu nemu masbuk kana ma. Di anal imam kana saesuna imam eta ida tahammala di mana-mana nanggung itu imam anhu ti itu masbuk al-Fatihah kana Fatihah pas suratu mangkari nanggung surat eta aula leuwih utama. Wa yusanu sareng disunatkeun naon ayu tawila manjangkeun itu si musolli qiraatal ula kana babacaana rakaat anu awal anisaniati tina rakaat anu kadua malam nyarid dina salagina teu datang atanapi teu kawarid naon nasun nas bitatwili saniyati kalawan manjangkeun rakaat pamanjangkeun anu kadua wa ayaqraha datapkeun kana ayu tawila pakana hukola wa yusanu ayaqra wa ayaqra sareng ayeuna disunatkeun ayaqra maca musolli ala tartibil mashabi kalawan tartib mashab wa ala tawali sareng ayeuna kalawan tuluy-tuluy atanapi berurutan malam takun dina salagina teu aya naon allati taliha anu nyanding kana itu lati anu nyanding kana itu lati eta atwala leuwih panjang. Walau tarodu jeung lamun palawanan berlawanan naon at-tartibu wa tatwilul ula sareng manjangkeun surat dina rakaat awal sareng manjangkeun surat dina rakaat awal kan qala seperti maca itu musolli al-ikhlas kana surat al-ikhlas Fahal yakro mangkana maca musolli al-falaq kana surat al-falaq
Nadoron karena arah-arah ngalirik, litartibi pikeun tartib, awil kawasaro atanapi maca surat Al-Kausar. Nadoron karena ngalirik litat wili ula pikeun manjangkeun rakaat nu awal. Kulun ari saban-saban seji eta muhtamilun atanapi muhtamalun narima pantes. Wal aqrabu jeung ari anu leuwih deukeut kana bener eta al awalu anu awal. Qalahu tos ngadeuh kana itu qaul aqrab sa syekhuna guru urang sadayana Ibnu Hajar fi Syarhil Minhaj dina syarah kitab Minhaj. Wa inna ma tusanu jeung aing pasina disunatkeun naon qiraatul ayati maca ayat li imamin pikeun imam. Wa munfaridin sareng ayeuna jalma nu salat nyorangan. Geuri teh aya geurinya geuri. Du hideung we ya. Du geurinya. Du nah betulnya. Nu imamnya munfaridin du-nya. Akhirnya kaya dua lah, setengah nahi. Menarik juga imam. Kita ayat dua. Ayat dua nya. Do gaya imam mumin meureun teh. Hah? Ya do gaya imam. Duna eueuh. Aya. Do gaya imam. Oh meureun ieu mah lain hideung dicoret ku urang, berarti keur ngaji meureun. Cek guru meureun ulah make du meureun. Kayaknya lagi. Oh meureun ku guru meureun coret duna meureun. Da teu ngeunaheun atuh. Gairi mamunin salian ti makmum. Sami'a nu nguping itu makmum. Qiraata imamihi kana babacaan imamna makmum bil jahriyati dina salat bangsa tarik. Patukrahu maka dimakruhkeun itu ayat lahu pikeun itu makmum. Wakila sareng dicarioskeun naon taharrumun haram hukumna. Amma makmuman anapun ari makmum lam yasmaha anu teu nguping makmum kana itu ayat. Wa sami'atan api nguping makmum sotan kana suara layu mayyiju anu teu bisa ngabedakeun itu si makmum hurufahu kana pirang-pirang hurufna itu saut. Payakrau maka maca itu makmum siran tingkahna bari lalaunan. Lakin yusanu tetapina disunatkeun nau ka makmum kama fi ulayis sirriyati kama fi ulayis sirriyati sakumaha perkara anu tetep dina rakaat awalna salat bangsa sir bangsa laut. Rakaat awalna salat bangsa laut naon naik bapak yusanu naon tahiru ngahirkeun itu si makmum salikeun depan imam ayahuan ngeunahna mah tahiru patihati imam aya tahiru ayahuan ayuan teh imam ayahuan tahiru patihatihi ngahirkeun patihana makmum ngahirkeun patihana itu makmum an patihati imamihi tina maca patihah imamna itu makmum. Indona lamun nyangka itu makmum idrokah kana bisa nemuna itu patihah qabla rukui sameme rukuna itu imam. Wahina idin jeung dina nalikana ya dua lugot aya nu kana idrokah aya anu kana takhiru ga pingeunana mah kana kana tahiruha ngeunana ayeuna nalikana ayana kitu yusanu tahiruha yastagilu sibuk itu imam itu ai kalawan dua alal qiraati ayeuna sanes babacaan. Faqala sarantos ngadeuk sa mutawalli imam mutawalli
wa aqarrahu sareng tos netepkeun kana itu ayana kitu qaul mutawali sa Ibnu Rib'ah yukrahu dimakruhkeun non asyuru tumandang piha na itu Fatihah qablahu dina samimi imam walau pisriyati jeung sanajan dina salat nu bangsa laun lilapi kulantaran ayana lilapi karena arah-arah ayana ihtilaf pil i'tidadi dina ayana ngitungna biha kalawan itu Fatihah dina idin dina nalikana asyuru biha qablahu wali hirmani kaulin jeung kulantaran wali jiryani kaulin jeung kulantaran berjalana kaul bil butlani kalawan hukum batal in parogo lamun beres si jalma atanapi makmum inha tina itu Fatihah qablahu samimi imam jadi kau parwona itu hiji cabang yusanu disunatkeun lima mumin pikeun makmum parogo anu beres itu makmum minal Fatihati tina maca Fatihah fi salisati tina rakaat anu ayeuna katilu awi rabiati atanapi rakaat nu kaopat aminat tasyahudil awali atanapi tina tasyahud awal qabla imami samimi imam naon yusanu teh opo naon aya stagila nyibukeun itu si makmum biduain kalawan doa pihima dina itu salisah robiah al qiraatin atanapi babacaan fil ula dina ayeuna itu surah anu awal maksudna teh rakaat katilu wahyari itu qiraah eta laluy utami Ayusanu sareng disunatkeun lil hadiri pikeun jalmana ayeuna anu hadir maksudna teu nyanyabaan salat di imah lil hadiri pikeun jalma ayeuna anu hadir di imah fi sholati jumatin dina salat Jumat wa isyaiha sareng salat isya na Jumat naon yusanu teh suratul Jumati maca surat Jumat wal munafiqun sareng surat al munafiqun awas sabbaha tapi surat sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka sareng surat hal ataka wa fi subhiha sareng disunatkeun dina subuhna itu Jumat Jumat itu tegasna Jumat idat tasana di mana-mana jembar non al waktu naon alif lam mim tanjil maca surat alif lam mim tanjil as-sajdatu tegasna surat as-sajdah wal ata jeung surat hal ata alal insan wa fi maghribiha jeung dina maghribna itu Jumat al kafiruna awan al kafiruna surat al kafirun wal ikhlasu sareng surat qul wa yusanu sareng disunatkeun non qiraatuhuma macana itu al kafirun wal ikhlas al kafirun wal ikhlas fi subhil jumati dina salat subuh wa Jumat ageriha jeung liana subhil Jumat lil musafiri pikeun jalma nu nyanyabaan wa fi raqaatail fajri jeung dina 2 rakaat fajar wal maghribi sareng rakaat 2 rakaat maghrib wa tawafi sareng tawaf wa tahiyati sareng tahiyatul masjid wal istihati sareng istigharah wal ihrami sareng salat sunat ihram lil ittibai karena arah dulu kakek Nabi pil kuli dina sakabehna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusanu fi rak'atain al-awwaliyain min rubaiyatin aw sulasiyatin wala tusanu fil akhiratain. Masih kena nyaritakeun maca surat, maca ayat bagian tina surat. Cek musonib sunat maca ayat di mana tah maca ayat teh dina 2 rakaat pertama
Rakaat kahiji, rakaat kadua saenggeus Al-Fatihah sunat maca ayat. Cek kamari ayeuna ayat surat utuh leuwih alus tinimbang ayeuna kitu potongan ayat. Tapi meskipun potongan ayat kitu nanaon tetep sunat maca ayeuna kitu bismillah. Gitu. Tah sunat tah urang biasa kuliah kulhu wae urang. Sok sanajan salat sunat. Ya mah cenah ada salat sunat tetep sunat maca surat mah. Rek qobliyah ke, rek ba'diyah ke, rek salat istikharah ke. Maca ayeuna ayat mah maca surat sunat. Yang tadi sunatkeun dina dua nu akhir. Dua nu akhir berarti rakaat katilu, rakaat kaopat ulah maca surat eta mah gitu. Lamun opat rakaat berarti rakaat katilu kaopat, lamun 3 rakaat seperti maghrib berarti rakaat katilu. Eta teh sunat maca. Eta cenah geuning ayana hadis Kanjeng Rasul kantos suratna teh ayatna teh tina rakaat akhir. Eta cekna sarahna fahiya li bayanil jawaz. Keur nerangkeun ngajelaskeun meunang. Lamun aya nu nanyakeun meunang teu maca suratna ti rakaat katilu kaopat. Jika dua teu meunang ngan makruh. Hilaful aula bukan yang terbaik. Eta ayeuna sunat maca ayat dina 2 rakaat pertama, rakaat kahiji, rakaat kadua. Eta kecuali pikeun masbuk anu teu nemu teu manggihan rakaat ayeuna 2 rakaat nu awal teh jeung imamna. Imam pas rakaat katilu masbuk kuncung datang terus ya ayeuna ngamakmum Allahu Akbar. Kumaha teh cek tadi kan ayeuna fil awwalaini rakaat awal, rakaat ke-1 ke-2 sementara ieu masbuk datang pas rakaat katilu bae. Ya krauha fi baqi salatihi. Baca dina sasesana salatna eta we sasesana salatna pas dar kadinya ta meskipun ayeuna keur imam mah eta katilu rakaat tapi dah keur masbuk mah anger eta teh kahiji kan. Ida tadarokahu di mana nyusulan eta salat kaitu ayeuna masbuk. Walam yakun qaraah jeung si masbuk teh ayeuna qaraah. Maca si masbuk kana eta ayeuna kitu ayat. Kumaha lamun ayeuna kitu? Maca ayat ayeuna kitu. Carita masuk mah ieu teu maca ayat otomatis baheula teh tina rakaat kahiji kadua teh teu maca ayat teh. Kumaha lamun ayeuna maca ayat? Contohna seperti diberi ya, cepat pisan sari qiraah. Cepet babacaanana. Pas kalinya teh ayeuna kitu, wah dicepatkeun we babacaanna teh. Gitu. Sementara imamna batiun kendor gitu pala yaqruha bi baqi sholati eta ulah dibaca eta ayat teh tina sasana salat. Intina mun kabrik keneh ge nya ge jadi masbuk tapi kabrik pas Fatihah terus ayeuna ayat surat teh
tapi kaberik ieu mah kitu pas aya bawana teh ruku jeung imam teh bawana teh berarti tina baki sasana rakaat kudu maca deui itu geus eta dibaca sote hiji lamun aya teu maca pas posisi jadi masbuka kitu anu teu dibaca berarti encan intinya mah encan we kitu lah baca gitu dina sasesa rakaat salagina ayana tugur ayat itu masbuk malamun gugur kulantaran masbuk teh kitu sarua cenah eta oge pala ya keluar bagi salat tihi kudu ayana maca dina sasesana ayana salatna ya kulantaran ayana kitu kaburu ruku tapi kalau saya perlawanan bima adrakahu malam taskut anhu likauni masbukon bima adrakahu nyata cenah teu baca cenah teu dakar menjadi masbuk kaburu salam bohna teh mungkin aya rakaat kahiji mah ngilu ka naon meunang rakaat mah tapi maca surat bohna teh maca aya surat teu sempat bohna teh tapi rakaat mah mun carita salam bohna teh bareng jana teh da kabari ku yang imam mangan surat teh eta suratna kitu jika Fatihah ditanggung ku imam sebab ngaran imam mah ketika imam bisa nanggung Fatihah pas suratu aulatu qomus surat cacak anu wajib bae Fatihah bisa ditanggung kamu nu sunat atuh cukuran wa yusanu ayu tawila sunah sinu salat teh manjangkeun babacaan dina rakaat anu kahiji anisaniyah dina rakaat kadua rakaat kahiji usahakeun ayat surat nu panjang rakaat kadua ayeuna surat ayat anu pondok sahandapeun nu kahiji kitu tas sunatna kitu hiji kul ya kedua kulhu malam yarid nasun bitatwiris saniyah salagina can aya nas anu nuduhkeun supaya ayeuna manjangkeun rakaat ayeuna kitna surat anu kadua aya kondisi kanjeng teh miwarang panyunatkeunna teh rakaat kahiji panjang kadua pondok tapi aya nas anu miwarang rakaat kadua anu panjang teh syukur ditinggalkeun ceuk nasarana cenah kama fi mas'alati ziham tidak masalah mun kerda desekan berjubel jelema nu berjamaah membludak kuat ka ayeuna hese tah ayeuna dek takbir ge kabur datang deui tah eta cenah sunat keur imam manjangkeun rakaat kadua supaya si makmum nu hadir bisa mangihan rakaat gitu. Jadi gitu cuy. Kurangi pan sunat lamun kira na anu dek berjamaah. Nya daguane lah. Kadenge na karek kudu ya di luar. Panggil di imam posisi bona teh salat jahar. Nah, di panjangan hari batir mah. Menang rakaat. Wa yaqra ala tartibil mashab jeung deui sunat oge maca ayeuna sinu salat teh
karena surat teh tartib mazhab. Seperti cenah ayeuna surat qul a'udzu bil falaq, terus qul a'udzu birabbinas. Qul a'udzu bil falaq heula, terus qul a'udzu birabbinas. Lamun dibalikeun qul a'udzu birabbinas heula, terus qul a'udzu bil falaq, eta cenah hilaful aula nulayaan kana kautamaan. Termasuk cina seperti rokaat kahiji al-humazah, kedua liila eta oge hilaful aula sabab tartibul mazhab. Termasuk cina kieu cek nasarana wa minhu yulamu annama yaf'aluan saestuna perkara nu sok dipidameun cenah zaman kiwari yuf'aluan bi sholati tarawih dina salat tarawih cenah min qiraati al-hakumut tina maca surat al-hakumut summa surat al-ikhlas terus surat qul pan urang sakitu al-hakumut qul terus di alam taro qul pan kitu eta hilaful aula aya doang bukan yang terbaik cenah bener eta teh nah litarkil mualat sabab teu mualat teu tartib teh teu sesuai urutan Quran gitu. Sistem teruntut gitu. Kajengna kan jauh. Tapi dah eta lamun jihad arti tapi lamun jihad geunahna emang gitu geunahna. Ayeuna lamun kudu tartib wah bakal lila. Artinya Watakri surat ilan yang bolak-balik surat kuluhu eta cenah hilaful aula. Nurutkeun kana segi ayeuna kudu runtut teh cek ieu. Berurutan alat tawali tartibil mazhab alat tawali. Malam takun alat titalia atwalun salagina anu nyanding surat nu sangeusna teh cenah atwala teu panjang teuing gitu. Jadi ketika panjang teuing mah ulah cek tadi kan kahiji panjang nu kadua pono gitu. Ketika berurutan ya tapi nu kahiji pono kadua panjang ulah berarti pan malam takun alati tele atwal. Mangka lamun panjang macam seperti Al-Anfal, Baroah. Jadi ninggal kena eta teh hilaful aula cenah. Sebab supaya teu panjang ayeuna surat anu kadua tinimbang ayeuna nu kahiji. Ya, salah. Salah malam takun alatiat malam takul atwal. Benar salah gina teu panjang. Walau ta'arodo lamun berlawanan maning tartib nyusun sesuai ayeuna tartib mazhab jeung manjangkeun surat dina rakaat kahiji keke cenah we maning keneh nyokot tartib maning keneh rakaat kahiji surat nu panjang seperti cenah maca kulhu tah nah eta cenah ayeuna sinu salat teh kadituna maca qul a'udzu birabbil falaq lamun teu tartib makan kulhu qul falaq qul binas kan kitu. Lamun nurkeun tartib atanapi al-kausar supaya ayeuna ngalirik cek tadi teh nu kahiji kudu panjang pan kulhu leuwih panjang tibinang ayeuna al-kausar. Ning mana tah?
maning milih tartib, maning milih nu kahiji panjang, nu kahiji kadua pondok. Kulun muhtamalun ihtimal duanana ge pantes. Nya bisa wae, alus wae cek urang. Ngan wal aqrab al awal, anu paling mendekati mah, anu paling cocok mah kahiji berarti sanggeus kudu maca ayeuna al falaq bari tartib ya, nyokot tartib. Tapi cek Syekh Bujairi mah cenah kaul mutamad mah nyaeta maca dina rakaat kadua teh sapalina surat Al-Falaq aqalla saeutik, jadi tina Al-Falaq cokot saeutik kitu tah. Min suratil Ikhlas jam'an baina tartib, dina surat kulhu dikumpulkeun baina tartib antara tartib wa tatwil ula ala saniyah jeung manyekeun nu kahiji tinimbang ayeuna kadua. Ieu mah diterikan cenah geus cenah atuh tambahan we cenah atuh. Nu kahiji cenah ayeuna tambahan. Anu kadua eta baca aqalla saeutik tinimbang surat kulhu berarti teu ditambahkeun. Eta cek saya Bujairi tapi angat sakamari kan meningkane utuh kamil teh. Tapi pendapat ngaranna. Ada guru kami ayeuna sarah kitab Minhaj. Aing pasina sunatkeun maca ayat teh keur saha? Sunat maca surat ayat surat teh li imamin wa munfaridin. Hiji keur imam, kadua keur salat munfarid. Gitu. Keur mamum kumaha? Keur mamum asalna mah teu kudu maca, lamun kadenge babacaan imam. Dengekeun we imam maca surat urang ngadengekeun, sunatna ngadengekeun. Kecuali lamun teu kadenge gegerentesan padahal salat jahar ieu teh. Tapi ayeuna kitu teu kadenge atanapi teu jelas ya babacaana tak kakara disunatkeun tak cek dia sunat maca surat teh maca ayat keur imam keur munfarid gairi makmumin tambah deui salianti makmum anu ayeuna kitu nguping kana babacaan imamna. Da ari makmum anu nguping babacaan imam mah sunatna ngupingkeun lain maca gitu. Sunat maca teh ketika imamna teu kadenge kakara sunat maca atau napi teu jelas babacaanna sunat maca gitu. Salagina kadenge mah kitu diiwal tah teu sunat berarti gairi makmumin mah salianti makmum anu masih keneh ngupingkeun babacaan imamna mah kitu di salat bangsa jahar. Malahan tuh kau cenah makmum imam maca surat, makmum maca surat padahal jelas pertentang bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka kadon maca makruh cenah ulah kupingkeun gitu. Kupingkeun wa idza quri'al Qur'an pastami'u lahu eta dalilna. Ketika dibacakeun Al-Qur'an pastami'u lahu kupingkeun cenah. Wakilat tahrumun cek sakaul deui mah malahan hukuman haram. Oh ekstrim ya mah. Ayat tuh ya kata masuk ya karena bismillah batu kraulahu cin makruh keur makmum fakila tahrum qolap itu pah wahtiro in ada gairo ya qaulid geus teh ketika kitu milaraan ka batur
imam maca mamu macanya tarik macana kuat ka milaraan keur maca kuat ka ribut sia cenah kasolakan maca surat aing jadi kabur maca Fatihah itu bisa jadi haram gitu cenah haram ketika azza ghairah. Amma makmumun lam yasma'ha aw sami'a sautan, adapun makmum anu teu ngupingkeun kana babacaana imam, teu nguping ayeuna suara imam, malahan eta suara teu bisa dibedakeun huruf-hurufna. Cenah imam teh kadeng maca suratna teh malamun kitu. Cenah rajin maca surat naon cenah ieu teh ka harti kieu. Jika papa tahu pokoknya tapaya kerusiron kita baca we sunat maca lalaunan keur makmum saya maca sunat ngarekeun mun kadenge jelas itu kan jelas mah sunat maca lakin yusanulahu kama fi ulai siriyah tahiru, tetapi na disunatkan ke ayana itu si makmum sakumaha dina rakaat awal dua rakaat awal bangsa sir naon takhiru Fatihati hati-hati, tapi tetap sakumaha nalika ayana orang salat sir kudu paneuri tina Fatihah imam. Jadi ulah niat sunat Fatihah imam heula terus urang ketika imam mungkin maca teu kadenge teh urang maca. Nu teu meunang teh dikebut ke ieu di heulaan ulah bisi taqaddum gitu. Bisi heulaan. Eta oge lamun si makmum nyangka bakal nemu Fatihah sameme rukuna. Sunat maca teh lamun sakirana ku maca Fatihah bakal tinggalin teu bareng ayeuna ruku jeung imam geus ruku bae teh maca. Tapi bakal ayeuna kabrik lah da boyot cenah imamna karena teu kadenge maca Fatihah aing rek maca cenah. Maca manehna teh da imam teu maca atanapi maca teu jelas bahwa teh boga keyakinan bakal bareng jeung ruku teu naon berarti sunat. Maca ayat wahina idin nalikana cek tadi ayeuna kitu idrokaha aya kali idrokaha aya anu kana tahiruha isanu tahiruha tak kulantaran cek dieu teh sunat ngahirkeun teh kumatu yastagilu bidu'a lal qiraah imam nyibukeun ku ayeuna doa lain ayeuna ku bacaan. Ya makanya imam na logatna nih kala kurang teu. Hah? Dong sunat ngahirkeun kana. Nya, teh nu telat coretna ieu. Bisi salah cara sarana mah. Memang nakin sanulahu. Lakin lain eta yastagilu bidu'a mana aya hina idza akhara fatihatahu an fatihatil imam nya bener ka mamum ketika ayeuna kitu ngahirkeun si mamum maca fatihana tina fatihah imam si mamum nyibukeun ayeuna ku doa dina ayeuna mangsana babacana imam kana Fatihah pan supaya paneuri ye ngarenyekeun eta tah cenah ayeuna nyibukeun ayeuna ku doa-doa cenah keur imam maca Fatihah teh supaya teu nyap teh ya manehna mah maca subhanallah wana teh tanapi istighfar tanapi ngadu api akhirateun eta teh ngadoakeun salat teh nuna ngan sanyaho mana versi kitab anu hubunganna jeung ukhrawi tapi sok kadenge moh tina penjelasan Facebook gitu ngadua beunghar gitu nah ceu da sanyaho mah
reaksina kita dimenangkeun teh nu hubunganna keur akhirat, hubunganna jeung akhirat jeung agama teu naon kaimanan katakwaan ulah aya hubungan ayeuna jeung dunya mun teu salah kitu. Tapi meureun aya kaul nu ngamenangkeun meureun kitu. Berarti salah yeuy. Nunutan jika ada ngalogatna. Imam ka imam. Mana teh? Wahina ini nalikana itu kaya stagilu cing lamun ka imam berarti surahna kumaha dibukeun si imam kudua lain babacaan teu keuna jeung sarana. Sebab aya mudata qiraatil imam berarti geus makmum bae. Benar gentala tanggat bisi ka imam ka makmum. Lal qiraah lain ayeuna babacaan lain maca surat teh gitu. Keur ngadaguan supaya imam beres Fatihah gitu kan supaya ulah nyiap teh gitu sebenarnya. Ngadawi mutawali mana ya kal terus ditetapkeun diakui ku Ibnu Rid'ah. Makruh tumandang dina ayeuna Fatihah sameme imam. Sok sanajan ayeuna dina salat bangsa sir. Jadi teu meunang nyiap Fatihah imam teu meunang. Imam can maca Fatihah orang geus maca Fatihah ulah. Makruh. Yukrahu asyur. Apa sih imam? Can bismillahirrahmanirrahim can maju maulah wae. Mun urang ngeulan makruh gitu. Nah, sebab lil hilaf ihtilafiyah ieu masalah teh cenah. Bil i'tidad biha dina ayeuna ngitung-ngitungna eta Fatihah. Hinaidin nalikana syuru biha qablahu cek sawareh teu nanaon cenah nyiap mah eta mah qauli aing batin kitu. Cek sawareh teu meunang tetep tak kudu memiheulaan mah ngaranna ge cenah imam kudu panghareupna. Jigana kitu lah ilustrasina. Intina rame tah. Eta. Eta cek di dieu ayeuna kitu. Makruh. Berarti ya musannif yuqat ihtiyat kehati-hatian. Kalau ihtiyat. Cari aman ya musannif ya. Walijiriyani kaulin jeung di aya qaul bil butlan. Cek sawareh ayeuna makruh, cek sawareh haram, boh nanti cek sawareh batal. Yo, niat imam, Fatihah imam, milan maca Fatihah imam. Gitu. Jadi kudu sanes imam gitu. Boh tina mulaina atanapi geusna teh kudu imam pangheulana gitu. Lamun batal teh lamun beresna si imam maca Fatihah samemeh imam kin paroga lamun beres si makmum minha tina Fatihah kekek lah aku batal nana kayaknya kalian bimutan ay butan sholat batal sholat butan pada wala pemabil semua tuh walau sabako imam mau ditarum lantan akid sholat tuh nalika si makmum mihlan imam dina takbiratul ihram teu jadi cenah sholat eta cek bahasana tuhfah kitu au bil Fatihah tanpa maca Fatihah makmum mihlaan maca Fatihah na imam awit tasyahud atan bi tasyahud bi an parago min ahadima qabla syurul imam dina arti geus beres cenah ayeuna si makmum tina salah sahiji nu dicaritakeun samemeh syurul imam
tumandangna imam pihi gitu bian paro kuminanya kau bisa imam pihi tapi dalam ya dulu deh kela wala sawa yang dalam tadi ya jawab nah salatu oh berarti ya beda masalah berarti ya obil patiya ilam ya dulu jawabnya jadi mun takbiratul ihram batal salatna lamun ngeulaan Fatihah tasyahud lam yadurhu cenah teu naon berarti mun ieu mana bieu teh bil butlan batal in parogo minha qoblahu lamun ayeuna beres si makmum ieu mah logatna mah minha tina Fatihah qobla mah imam miheulan teh ya yang belet asal liur kita perasaan miheulan teh awan ngailan imam jeung lakane makmum gitu kan imam di belat-belat teh ieu paragun beres si makmum ya Fatihah berarti beres di heula qobla mah imam berarti imam can kitu mah marinu tadi mah taklir namanya asa tibalik kita rasaan teh paramun disunatkeun keur makmum anu ayeuna geus meres maca Fatihah dina rakaat katilu kaopat tasawuf awal ayeuna sama imam naon nyibukeun doa geus maca Fatihah dina rakaat ayeuna katilu kan teu sunat maca surat kumaha tuh ngalamun geus maca doa we atuh naonnya doa baik ayeuna nu hubunganna yang akhirat keimanan katakwaan kesehatan pihima dina itu rakaat katilu rakaat kaopat hingga Fatihah teh dek ngadengekeun ayeuna kitu imam sunat kan imam maca sunnah imam mah teu ieu kata teu maca surat katilu kaopat eta ku ayeuna kitu babacaan au qiraatin fil ula atanapi cenah babacaan fil ula dina surah nu awal teh pan tadi bahasana salisah robiah berarti ti salisah itu maksudna teh berarti tina rakaat katilu kitu eta wahya awala leuwih utama berarti sunat babacaan ayat atanapi naon itu tuh pil ula aya asalisa cenah atanapi kaopat cenah sami awi robiah badal pirog min Fatihati eta cenah leuwih alus tinimbang doa kitu cek urang mah daripada ngalamun mah geus babacaan maca surat kitu nanaon asa berlawanan jeung itu kan kumaha tah solusina cek di luhur sunat kan dina rakaat awal hiji kadua kitu walatusanu fil akhiratain cek di dieu disunatkeun ka makmum nu beres maca Fatihah dina rakaat katilu rakaat kaopat kitu yang tina tasawuf samemeh imam antas tagila bi doa bihima nyebukeun ku doa au qiraatin fil ula wa ya aula atanapi fi ula di rakaat makmum sunah keur makmum masbuk keur masbuk nya norenya jadi jelema nu masbuk pas dina rakaat katilu si imam teu kaopat pamaina mungkin bae ka hiji kadua sunah kan dina ka hiji kadua keur manehna masuk mureun kitu keur masbuk tapi eueuh saret masbuk nah upaya sagila biasa terapi saya pergi ya Al-Fatihah kalau imam barakan saya bilang sini ada apa bisa saya mengerti para makmum insyaAllah ityan bisa kayaknya bilang ya salih saya
nya meureun keur masbuk juga. Nya dari masbuk mah katilu teh kahiji kan meureun imam kahiji meureun pan masbuk mah katilu nya meureun gitu. Imam katilu masbuk kahiji. Imam katilu masbuk kahiji kan gitu. Nya kitu meureun. Tapi cenah eta maca babacaan biasa mengkira kana ayat kana surat eta leuwih utama. Disunatkeun oge kerja anu hadir teu nya nyabaan aya di lemur ngaranna hadir lain musafir. Dina ayeuna kitu salat Jumat jeung isana Jumat sunat maca surat Al-Jum'ah. Di poe Jumat mah salat Jumat isya Jumat bacaana surat Al-Jum'ah jeung Munafikun. Atanapi sabihis jeung hal ataka urang mah biasana sok sabihis jeung waduha sabab hal ataka mah panjang teuing jeung sok beulit sok poho asina teu wani da urang eta geus ditalar-talar ge nyobaan aing daripada nyobaan wirang daripada wirang di sisi kukut waduha teu wani we bener ada manya aya kemiripan kurang gacoh deh. Ya almarhum kapungkur Kang Ucup biasa sabih jeung hal ata we. Kuat kaleko almarhum Kang Ucup. Lamun subuhna cenah subuh Jumat. Lamun lega kene waktu jebar kene alif lam mim tanjil surat as-sajdah teh hal ata al insani. Mun magribna al kafirun jeung qul hu tah cocok ieu. Sunat maca kafirun ayeuna qul teh subuh Jumat. Subuh Jumat. Jeung lian ayeuna subuh Jumat. Oh berarti sunatkeun keneh. Musafir. Oh, lil musafir atuh keur nyabaan. Ngaran nu nyaba kan dibutuhkeun cepat. Bisi daguan naon geus tah. Tah ulah panjang. Film almarhum meuli kamun biasa ieu teh. Iklan saja jeung hal ata teu biasa. Malikeun sujud tilawah teh istiahan ya di sana. Tiap subuh gitu. Dawang. Mayan ngampleng. Balik main PS tunu. Imam salat da teu naon kan cek kamari manyangkeun teh lamun nama surin si kukut seperti guru jeung muridna pasantrenan teu naon. Rek ridho ge. Dama sore. Lain atuh asa ngapung we sampe ngedepuk ka hareup we. Dijaga teh lain khusus sesieun labu era. Leng. Aduh. Dina ayeuna 2 rakaat ayeuna kitu fajar subuh berarti maghrib tawaf taat istirah ihram eta sunat ayeuna kitu kafirun jeung qul hu eta sadayana ittiba turut ka kanjeng Nabi parun laut taruka.